Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Fanya Farah Renata dari kelas 10 IPS hiji. Abdi hoyong maca dongeng anu dijudulan Putri Rose jeung Manuk Emas. Dicarioskeun hiduplah saurang putri rambutan beureum anu bager dina hiji karajaan. Kaendahan buuk sang putri membuat Manuk Emas kabetot kanggo nyimpang ka balkon kamarna. Putri jeung Manuk Emas kompak melantunkeun tembang panganter mondok kanggo sakumna rahayatna. Berkat hariring sang putri jeung Manuk Emas, rahayatna sok nyimpen endah dugi fajar anjok. Hiji dinten, aya saurang penyihir iri kalawan Putri Rose anu gelis. Anjeunna ngabacakeun mantra dina Putri Rose jeung ngarobah buuk beureumna anu endah jadi hideung. Wengi eta, sabot Manuk jeung sang putri maos, rahayat karajaan ngalaman impen awon. Putri hanjelu pisan bade eta kajadian. Hiji dinten aya saurang pangeran sumping ka karaton. Manehna mikeun sahelai buuk beureum kaduh sang putri. Pangeran ngomong yen manehna jeung sang putri kantos bertukar sahelai buuk, sabot maranehanana alit keneh minangka tawis kasatiaan. Nanjung buuk sang putri balik barobah ka ayan kelir beureum sanggeus dikeueum ku sang pangeran. Nuhun kana kaikhlasan pangeran, rakyatan penyihir jahat oge seep. Pangeran jeung putri menggatkeun haturan nikah. Sakumna rahayat oge ngabageakeun atoh wartos kasebat.